Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'jim sareng ngajam anjeun kudu ngajam anjeun ala fi'lil khairi kana migawe anu alus idan tabahta di mana-mana hudang anjeun. Wastagfir sareng kudu minta panghampura anjeun min dzunubika tina pirang-pirang dosa anjeun. Qailan barina anu ngucapkeun astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfiru nyuhunkeun panghampura abdi Allah ka Gusti Allah al azima anu agung. Allazi anu la ilaha teu aya deui pangeran saha illa huwa kecuali Allah. Al hayyu anu maha hirup, al qayyum anu maha jumeneng, wa atubu sareng nyuhunkeun tobat abdi ilaihi ka Allah salasa marratin kalawan 3 pirang-pirang balikan. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man ari saha jalma qala eta ngucap ieu man dzalika kana itu doa hina ya'wi nalika nyangkere ila firasyihi kana kasurna ieu si man ghafara mangka ngahampura sa Allah Gusti Allah taala mahalur Allah dzunubahu kana pirang-pirang dosana ieu si man. Wa ingkanat sanajan aya ieu dzunub misla zabadil bahri eta saperti buih anu aya di lautan. Sumakra tuluy ngucapkeun anjeun bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu in amsakta nafsi farhamha. Bismika kalawan nyebat jenengan Gusti Robbi pangeran abdi wada'tu nyimpen abdi janbi kana cangkeng abdi wabika sareng kalawan Gusti arfa'uhu ngangkat abdi kana jambi in amsak tak lamun nyengker Gusti nafsi kana diri abdi parhamha maka moga rahmat Gusti kana nafsi. Wa in arsaltaha sareng lamun ngalepaskeun Gusti kana ieu nafsi pahpadha mangka moga ngaraksa Gusti kana ieu nafsi bima kalawan perkara tahfazu anu ngaraksa Gusti bihi kuma ibadaka ka pirang-pirang hamba Gusti as-solihina anu saroleh kabeh. Allahumma kini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma ya Allah kini bunga ngaraksa Gusti ka abdi azabaka kana azab Gusti yauma tab'atsu nalika dina poenan ngabaas atawa ngahudangkeun Gusti ibadaka ka pirang-pirang hamba Gusti. Salah samarratin kalawan 3 pirang-pirang balikan. Sumanpus tuluy niup anjeun pikafaika dina 2 dampaleungeun anjeun wa nafsu sareng ari tiupan nafhun latifatun eta tiupan anu lembut bila rikin kalawan henteu make ciduh. Waqra teras ngucap anjeun maca anjeun fihi ma dina itu kafaen qul huwallahu ahad kana surah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq sareng kana surah qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sareng kana surah qul a'udzu birabbin nas. Sumamsah tuluy ngusapkeun anjeun bihima kalawan kafaen mak kana perkara istata'ta anu kawasa anjeun min jasadika tina jasad anjeun mubtadian bari ngamimitian biroksi kana sirah wal wajhi sareng kana wajah wama sareng kana perkara akbala anu malebahan ieu emak minal jasadi tina jasad. Hakaza nya kitu deui waroda geus datang ieu hadis waroda sareng geus datang ieu hada pil hadisi dina hadis. Sumaku tuluy ngucapkeun anjeun subhanallah kana lapad subhanallah salasan wasalasina kana 33 kali. Walhamdulillah sareng kana lapad alhamdulillah salasan kalawan 3 wasalasina sareng 30.
Wallahu akbar sareng kana lapad Allahu akbar salasan kana tilu wasalasina sareng 30. Sumakra tuluy maca anjeun ayatal kursi kana ayat kursi wa amanar rasulu sareng ayat wa amanar rasulu ila akhir suratil baqarati nepikeun ka akhir surah al-baqarah. Faqad waroda sareng nyata geus datang naon sawabun azimun ganjaran anu gede liman pikeun jalma qoroa anu maca ieu eman zalika kana itu ayat wallahu a'lamu bissawab.